Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Sahna Surga Zahra ti kelas 11 IPS 4. Simkuring bade ngadugikeun biantara basa Sunda anu temana nyaeta lingkungan masyarakat pentingna toleransi. Satacana hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu maneh dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal afiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina, ka sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana, amin ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring bade nerangkeun pentingna toleransi anu mana ku urang sadaya teh kedah atau wajib ngageduhan sikap toleransi dina kahirupan urang sadaya salaku makhluk sosial. Naon ari toleransi teh? Toleransi nyaeta mangrupikeun kahoyong pikeun nampi kepercayaan sareng paripolah anu beda sareng naon anu aya. Anu ku urang satuju sareng anu ku urang benerkeun. Ari toleransi teh penting pisan. Urang prayogi toleransi dina kahirupan urang ku kituna hidup aman jeung tentrem. Bumi ieu teh dihuni ku jalma anu tina rupa-rupa ras, suku sareng agama. Urang cicing dina komunitas di mana anggota asalna ti latar anu beda-beda. Perbedaan ieu sering ngakibatkeun di antara jalma di masyarakat. Pikeun ngajaga harmoni sareng persatuan dina masyarakat, butuh silih asih silih hormat di anggota masyarakat. Pikeun ngajantenkeun silih asih hormat ieu, urang kedah toleran ka batur, urang oge kedah sabar. Margi urang oge bagian ti masyarakat. Hayu urang sami-sami ngalakukan hal positif anu aya manfaatna jang urang sadaya. Rupina mung sakitu biantara ti simkuring, hapunten bilih aya cariosan anu salah atau kirang merenah di hate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.